Abah Ican Edal tapi prank. Kumayek. Aingnya diserang biasa goblok. Kusaha diserang. Oh, ba aing mun keur PK jeung batur jeung naon biasa aing. Oh nyangga jeung batur, tong diserokeun jeung aing. Ari sia naon anjing make jeung komplain atuh. Ai hirup problematik anjing ieu typing kitu mung. Oh iya maaf kalau aku problematik. Eta ka aing nyidu demi Allah sia. Hidup anjing. Rab kade rab aing teu ieu mah rab demi Allah. Bet urang ge mah apieun jeung mah api jeung mah iting satara main sudah ciduh gitu. Aing teu mah asli aing mah. Ai tadi ngomongna damel tong disaruakeun sareng batur cenah. Masalah itu ieu mung disaruakeun jeung batur giliran manehanana nyaruakeun aing jeung batur. Ai sia nak belikan goblok atuh. Belikan naon? Eta ngomong-ngomong komplain anu tiping naon. Mere nyaho aing mah. Oh, berarti teu narima manusia. Mun teu narima mah tos ti mimiti abi mah bade menang bade eleh unggal dinten kieu teh. Aing karek abus naon maksudna mana Jo? Tiping Ya masih hantrang we masih hantrang. Tiping 10.000 emang penonton aing kabeh anjing. Seakan-akan penonton aing disalahkeun wae. Aya atos penonton saha atuh? Ai sia. Emang aing Ya, ya. bisa milter eta penonton aing penonton lain. Aya emang aing aya nyebutkeun eta barudak 73. Ai sia bi ka aing tertujuna. Miris sama rab we miris rab. Sia geuning eta. Rab, siapa Panyepong miris? sia teh aing ngomongkeun ngaran teh. Tong Ngomongkeun ngaran. sia mah anjing keur ngalerek air pan kieu-kieu ge sama dalihna kitu teu ngomongkeun ngaran. Dangukeun, lamun misalkan aing ngomong, "Yeuh Rinyu sia Ican," eta karek aing ka sia, "Yeuh Rinyu sia Ayek," eta karek ka si Ayek. Minang ka aing minang. Sia. Ku aing di teu didahliran aing mah enjoy we. Ngajar wae kisah anjing. Jelema miris. Kebae miris gitu naon. Halo. Ieu budak ieu di mana iman anjing? Komplek Ayo, Geuning anak aing. Asri, Kampung Babakana Asri. Imah nomor 8. Sok. Ini Chan. Digubuk sia ayeuna ka dieu anjing. Pek gubuk. Sa pisan. Kieu-kieu teuing anjing tara mikiran batur goblok. Iya, anjing aing karek abus. Hayang nate anjing sia mah Ya sarua sarua egois anjing. Arab. Sia mentak naon atuh sok clearkeun naon atuh. Dia biar nyebut panyepong goblok. Jangan nyebut panyepong berarti